bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkan ku Gusti Allah disesuaikan dimakan ya taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka pakai neulean anu diharamkan ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna dimakan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pakai neuleuh haram-haraman celi sayujzauna bakal dibales eta celi pakai ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieu sayujzauna bila kanu ya